Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina bil hajji wal umrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sabadana menjadikan puji kali syukur kehadirat Allah Jalla Jalla Jalaluhu wahdah. Salawat kali salam mugia salamina diwuhkeun ka panutan alam junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula wargina para sahabatna para tabi'in itba'ut tabi'in. Mugi ka urang sadaya mugi-mugi salamina aya dina bimbingan hidayah mugi taufikna Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wargi hadirin jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan anu mulia ieu sungguring nyandak asmana pun lanjut bersana guru urang sadaya Bapak Ustadz Didin mentena dina ieu waktos ngagelar kana ieu acara anu kahiji sejak nawiskeun rasa syukur ka Allah taala wirehna mantena dina taun ayeuna kapanggil ku Allah taala kanggo ngalaksanakeun menyempurnakan rukun Islam anu kalima nyata ngalaksanakeun ibadah haji. Estu ieu anugerah ti Allah taala anu kalintang disyukuri ku mantenna sehingga nawiskeun rasa syukur dina ieu waktos bahwa anjeunna kapanggil ku Allah taala kanggo ngalaksanakeun ibadah haji. Anjeunna ngagelar ieu acara gelar ieu acara salah sawios ngabuktoskeun kana kanikmatan anugerah ti Allah taala tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Kumaha eta anjeunna ngempelkeun urang sadaya neda pidoana ti sadayana. Mugi-mugi ieu pun lanjut kersana Bapak Ustadz Didin kali garwana nada doa ti sadayana mugi-mugi dina pelaksanaan ibadah hajina dibabarinan kalancaran ku Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan, kakiatan, kemampuan sehingga tiasa ngalaksanakeun rangkaian-rangkaian ibadah haji. Syarat rukunna dina ngalaksanakeun ibadah haji oge ku Allah taala dipabarinan kemampuan kanggo ngajaga paharaman-paharaman dina salami ihram anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Rupina pamaksadan eta oge ngarumaoskeun ieu pun lanjut kali bojona kersana Pak Ustadz Didin namina jalmi makhluk sosial suktantos anjeunna seueur hadir riungan di majelis-majelis kantos aya dosa nu kasebat hakul adami, dosa anu patulah batali ka pada manusia sehingga ieu dosa hakul adami Allah moal ngahampura kana dosa hakul adami sehingga aya istibra aya silih lubarkeun heula silih halalkeun heula. Maka dina ieu waktos anu mulia pun lanjut mulem kasadayana ngahaturan kasadayana
anu sakedahna anjeunna nguriling mapai ka wargi-wargi sadaya sejanga istibrokeun ngalubarkeun dosa-dosa hakul adami jalanan kesibukan kegiatan manasik oge kesibukan anu sanesna anjeunna teu tiasa nguriling nepangan kasadayana maka dina ieu waktos anjeunna ngulem kasadayana intina sejak ngalubarkeun hoyong dibebaskeun tina sagala rupi dosa-dosa anu patula padali ka babaya jalmi kuhana kitu simkuring ngawakilan pun lanceuk kersana Ustaz Didin kali tetehna dina ieu kasempatan nedak halalna nedak hapunten kasadayana tina sagala rupa dosa perdosa pun adami kinten-kinten ieu nu ngariung di dieu pade ngahapunten ibu-ibu bapak-bapak kapan lanceuk alhamdulillah jazakumullahu ahsana jazaa kabingah kanggo pun lanceuk sakula wargi adi di sareng teteh kabingah anu kalita bingahna tetala ka kuping tina lambai sadayana ngahapunten kana kalepatan anjeunna oge samulina pilih ieu mah disadayana aya kalepatan kekersana pun lanceuk tos ngalubarkeun tos ngibrokeun ngabebaskeun tina sagala dosa berdosana jazakumullahu ahsana jazaa nganungungkeun kasadayana tina sagala kasayan sadayana boh dina kasumpingana boh seja jembar manak sadayana ngahapunten kana kalapatan pun lanceuk sakula wargi nuhun nusa ageung-ageungna jazakumullahu ahsana jazaa namun simkuring sakula wargi teu tiasa ngabales kana kasayan sadayana boh ngakibrokeun ngabebaskeun kana dosa-dosa pun lanceuk boh tina sagala rupi kasayan sadayana simkuring sakula wargi teu tiasa ngabales kana kasayan sadayana boh dina panampian boh dina tempatna anu katinggal sahala kadarna ibu-ibu ge calik anu dendek sagala eta mudun dong badinya teu katanya sok kitu ya hapunten sadayana dina tempatna aya nu kakorsian aya teu kakorsian hapunten tina sagala rupi kakirangan pun lanceuk sakula warga mugi-mugi kasayan sadayana ngadoakeun ieu pun lanceuk kasadayana muga-muga kasayan sadayana dibales ku Allah Ta'ala anu berlipat-lipat ganda oge muga-muga urang sadayana nepangan wargi urang nu bade ngalaksanakeun ibadah haji muga-muga sing katepaan kaceretan barokah akhir ningbari ku Allah dipanggil urang tiasa ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrah amin ya rabbal alamin rubina eta atas nami sahibul bait unek-unek pun lanceuk anu diamanatkeun ka simkuring kahiji ngawiskeun syukur ka Allah Ta'ala ieu acara teh tiasa ibadah haji kadua nada hapunten kasadayana alhamdulillah bagus ngahapunten kana sagala rupi nada halal tina sagala dosa kalihna teh eta sanggup hapunten tina sagala rupi kakirangan panargian anjeunna boh dina tempatna oge dina jamuan sagala rupina muga-muga ieu pun lanceuk dina ngalaksanakeun ibadah haji kalih tetehna dibaparinan kakiatan kalancaran oge mampu ngalaksanakeun rangkaian ibadah haji oge dibaparinan kamampuhan kamanebihan sagarupi paharaman dina ihram sehingga tercapai haji anu mabrur umrah anu mabrurah sya'i anu masburah wa dan maghfurah bidahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Kali nanti eta abdi sejan nempelkeun oge urang ngadoakeun sadaya jamaah haji nu aya di Kabupaten Sumedang, baik anu KBIH Syifa Bintania Multajam Bina Insan Daruna Jakum sadayana jamaah haji anu bade angkat dina taun ieu oge termasuk pidoana sareng simkuring ibu-ibunya. Insyaallah bangsa pun lanjut mah gelombang pertama kaping 3 Mei abdi gelombang kedua kaping 21 Mei. Doana ti sadayana moga-moga dilancarkeun sagala piurusan, disarehatkeun, dimampukeun, digiatkeun ku Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Cekap sakitu atas nami unak-unak tina manah pembaca kalimat sakurawati manuhunkeun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.